Ampun langsung teh ngudak si Wawan. Oh, terus awe ya, Mas. Alam. Terus rame ngojek. Terus aya 2 jam setengah pengen tadi. Lain ngetem nah, iya mah. Ngojekna gitu. Oh, ngojek. Nah, Pulangan. nah emang setia kudu dipulangan. Lumayan ke kopi. Udah kayak ada materi gede. Kira-kira teuing kalau teh ieu mah. Lumayan ke kopi. Udah kayak ada materi gede. Ya, Nya, nuhun nya. Acida kalau teh. Duit goceng wae kudu dipulangan. Nah ya, geus nganterkeun si Bunda teh satereh-tereh teuing. Ngeus. Dah teuing ke terminal, perapatan we. Oh, sugan teh ka terminal. Teu perapatan jauh waktu ke terminal mah tuh di sampai Juku canaon. Iya naon ya? Batagor. Batagor bisa. Oh, bisa ada. Oh, kereneng ya. Kayak we. Ini kumaha ieu teh? Kita buka Juku cing alem tanya ieu. Lainannya ari si Aki teh kunaon? Hah? Si Aki? Gimana mah kita dari sekolah tuh. Kata restasi diri weuh. Lain ari ayah teh ka mana? Ke puskesmas. Isi balik ditanya teh ka mana emang ayah? Geus udah ngarit geus. Alem kieu ya. Buru ka mana ngarit tadi lah. Oh iya, sugan we atuh mali ieu mali. Sugan we meunang suuk atuh mali suuk. Sulain suuk, suung. Doakeun atuh ngarit teh cenah menang ini sudah payung tuh. Ih, sieun atuh. Suung segede payung mah. Nah, misalnya si Rohini nyemra gaji, gitu. Apa neuna bijakeun gitu. Nya ya. Eta ning ayeuna libur damel bisi aya si Aa ka dieu. Libur hayo. Apa deui ieu? Anu kamari. Mau kawin nu mana? Ih, nu kamari ka dieu ninganan. Lain eta mas budakna Mang Rendi anu kamari mah. Ieu mah beda deui. Ar mana deui eta atuh? Eta nu sok beresin wae lain. Anu bukna teh hiangan. Tahiangan. Udah bosi tahiangan. Heuh lah, geuning eta bukna teh nu siga badog warna-warni dengan anu teh hiangan. Pikok aya pikok eta teh lain tahiangan pikok. Keburu purit, halo. Pikok pekok menginang. Kemana yang ngarit? Aya anjing naon ngarit. Hujan. Tiris ya hujan lawan. Alah. Si bunderan deui geuningan. Buru-buru misi kabur ka dieu si Aa. Aku teh mau ketemu pacar aku. Yang si Aa yang ganteng. Mau ganti baju dulu. Alah sia. Hujan karunya aja si aya tong mamun kahujanan teh ciga careuh geuningan. Si Agus baku ari geus nelpon nyaho apa benernya orang teh gering. Angkat geus bebeja oge anggeus eta mah hapeuna nelponan. Nelponan we haben. Halo? Halo, Neng. Nuju naon? Nuju tiduran, lagi gak enak badan aku teh. Minum obat atuh. Pas mam Cacan. Acan atas ketang. Varios. Satu yuk. Wios we cuman pilek biasa dah. Ya biar cepet sembuh atuh. Kan nanti kalau udah sembuh kita bisa jalan-jalan.
ke pameran. Naik kolecer sama jajan aromanis. Gak ah, udah beli obat dah, ntar juga sembuh atuh. Ih, serius ini mah. Kalau kamu Mau, nanti aku jemput. Enggak ah. Makasih lagian udah enakan kos sekarang mah aku teh mau tidur dulu ah. ya, kamu. Iya, udah aku mau bobo dulu ya. Ya udah deh. Kamu makan dan minum obatnya. Ya, biar kamu cepat sembuh. Iya, udah aku mau bobo dulu ya. Oke, bye-bye. Ya udah. Dah. Aku Masih yang datang lalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah? Dia tuh nyampe. terus nih. Kumaha di jalan macet ya? Ente. Oh, segan teh macet. Pada jauh hujan deh nya. Hujan teh tadi di situ. Jangan salit. Ini di dia mana beren. Sok atuh. Enggak, duduk lah di dia. Kedapnya nyanak kalacai. Ah, iya sih cekap lah. Iya, gara-gara siapa kamu jadi. Iya, kok kak. Kak, Neng, aduh. nya ayana naon di dia mah? Sawios. Teh cayo hungkul. Sawios. Tarsi geus nepi kitu encannya. Tadi dipapekeun kana ieu. Kana elep si Aceng. Ini toha teh dami. Gering sakitu wae nih kudu anak teh calukan kabeh. Kumu gering ripuh. Gering kitu ge serius. Kamari medo mah ada bajir atuh. Pulangkeun deui jauh. Jual ulah. Orang baru hujanan aing ngari teh. Roma tuh kutet. Cukup bau kiri hakan udah mak gitunya lah. Aduh liting hakan saja. Segi sebeuheun bener lah. Aduh mah hiji bari bajir ah. Si tamu wah kita bukan nanti hiangan aing mah sering mah kalau kita bermodal kieu atuh di empihan apel masih mau opil mah tara mau naon atuh aing mah baheula ieu mah keur bobogohan apel teh aing malah ngajual bonteng tah sepetakan ieu tara mau naon ieu mah atuh Neng. Iya, kala. Saya Neng lah yang minumnya. Nyasal kala. Ih, ayah, mana umuk na oge? Tadi dinya teangan atuh. Kunaon we atuh lah. Ini. Ieu mah. Saya ya hayang geuyos kurantang. Heuh sosok kunaon we atuh buru lah haus ya. Ieu. Ayah hiji. Ayah wah suung teh. Menang teu. Suung. Suung mah udah bagelis. Saha itu teh? Ya, Saha? Ilham.
Kalau gak neng atau teh. Anu bukti tiang teh lain. Lain. Aya tong gitu bisa kadengan kumaha. Oh, ada ditukeun patona oge atuh. Bisi we bakal kadengan. Masih ngaca kali na. Karek aya berenan 10 menitan lah can lami. Juga atuh ku aya Iya. istilahna. Mau ka bogo teh 2000. Mau keresek pada guys itu oge. Iya. Betul lapar kai. Juga tuh juga itu aya. Kira tuh. Tadi genanya ke aya tuh. Anya tadi Nya kan atuh komo we. bejakeun tong hari kitu bejakeun di kantor. Siap. Juga tuh. Sian heula Cih, orang tepungan. juga. Eta mau geningan. Pak. Alhamdulillah. Oh, Slami? Ayam harus 4 jam mah. Oh. Lumayan. Masih teh kehujanan. Hujan tadi lumayan di situ ali tapi gagal. Bapak mati kan aya hujan gedena alah maksakeun we. Aya tas nganterkeun itu inung si Neng kali itu ka Cisewu. Oh. Alah. Neng atuh neng ngopi ya Neng, naon atuh ieu diopian pisan. Kopi naon we atuh. Lain hayam pencit. Nah, jawe aman ka dia? Jangan mah. Lah. Silaturahmi. Tah, gitu saya bener. Aduh, Gusti. Neng, mana atuh? Udah tanya aing nyerekam teh. Ya tamu teh atuh bagiakeun atuh naon sugan-sugan martabak. Aing cin teh we kieu ieu aduh. Alah, nuhun pisan we tos rumpaheun ka dieu aja eta Acep. Aduh. Gusti. Neng atuh Neng. Neueuh pisan-pisan atuh opir-opir rokok naon atuh. Tamu teh bagiakeun Neng alah. Satu jeung sing jongjonnya. Mun mangga Pak. Apa make tulah ya kaca heula lah. Kuat merang ieu tas ngarit. Sok sing jongjonnya. Ya mangga Pak. Kamana si Neng lain baturannya. Aduh. Sok sing jongjonnya. Ya mangga Pak. Neng. Buka itu. Biar batu. Kopian? Buka Ada itu. itu keresek. Heeh. Atuh namanya kok neng. Alah kali muka we atuh. Sok. Neng hares eta muka opieun teh atuh. Badag opieun tapi kanaon jerona. Aing sosin seseuheun we. Biarkeun babu anak urang teh. Naon jeronanya tuh. Kalau gitu ngobrol meureun. Kolot mah teh dipalira yang ngopi yang naon. Aing Pak atuh apa? Mangga ka ieu dileueut heula caina a. Oh Neng. Tuh. gunengan cara ya. Kumaha carana supaya teh bungkusan dibuka ku urang. Anjau jeroana urang badag gitu. Namun opieun buru-buru dibuka si aing meureun atuh. Pasti cari kekik we bombrak. Kemujeuna aing mikiran opieun malah. Nya si A emang kedahna kitu meureunanya keun weh sing sabarkeun bae. Iya Neng. Jujur. Salami 2 tahun. Mah ngaraos kesiksa. Maju salah, mundur salah. Tapi Neng teh salut ka AA bisa bertahan nepikeun ka ayeuna. Iya Neng, niat-niat anjeun we teh. Ngomong-ngomong, AA ge berarti masih keneh aya keneh perasaan atuh ka itu. Bener aing mah. Aing apa pilih dengan gasolin kieu mah. Tangke baik gasolin. Tapi kata jong kurang sih ieu na kerasek nanti. Biar aku mau dibuka mah meureun. Neng. Bapak mah gasolin? Iya tuh juga bima temen nang gasolin. Ya tuh Bapak anu abi ya. Oh iya. Nomor tentunya. Ya. Abi Bapak ya jas hujan. Hah? Jas hujan abi ya.
Malu si neng ngubuk jalu teh. Katanya we mau opieun, mau gas hujan. Malu mau jalu teh. Dan esuk pageto mau lalaki mah mau setu mah jeung aspalna. Aing lagi isi dia ah. Liur imah ge.